hadir. Ayo. Nah, iya tempat nanti. Iya. So, aja dia. Ayo. Ayo naik alun. So. Ayah, tapi malah sakabeng mah kuring sok mikir. Ya di mana tuh salahna urang silih mika cinta? Kapan cinta teh anugerah ti Gusti? Anu kudu dibukusti. Datangnya cinta tak dipilih mangsa. Tak ngawila-wila kaya, Adri. Tapi dina kaayaan siga aya nama. Cinta urang teh salah ka bina. Cinta mah salah. Anu salah mah anjeun. Nah anjeun berkawin ka batu. Ari anjeun teh cinta salah ka anjeun. Ya Kak. Ya. 10 tahun urang aturan. Anjeun leungit tarakan. Boro-boro nembongan. Anjeun kudu nyaho jaka. Salila eta teh kuring sabenerna nganti kadatangan anjeun. Tapi asa teu penting. Lamun salahkeun perkara nu geus kaliwat. Sok. Ayeuna mah urang rek usaha ka hareupna jaka. Nya eta mah kumaha anjeun bae ieu. Nah rek siga rahwana anu nyulik cinta atawa siga Prabu Geusatun anu ngarebut Ramaswari Arisbaya. Teu. Rahwana mah teu bisa nukeun cinta jaka. Cinta mah tetep ukur gerama. Lalapan kuring mah teu siga cinta. Nya, tapi Prabu Geusatun gak bisa nyakitin Arisbaya nih. Bener. Bener. Ngata anjeun geus hitung-hitungan. Ya. Yang harus perang campur. Anjeun bakal palagan ngalawan salaki kuring jaka. Kulawarga kuring sarta anak kuring jaka. Anjeun siap bayoranna. Ieu. Masalahna lain siap katawa teh siap. Nya, pasti awanana tega jeung teu tega. Cinta teh memang butuh pengorbanan. Tapi lain hatina kudu ngorban ke jalma-jalma nu tuah dosa ieu. Nya jalma-jalma nu salila ieu kalita mika cinta anjeun. Jadi nya kuring anu kudu ngelehan. Kuring anu kudu ngalepaskeun anjeun. Ngarah anjeun bisa pindah jeung kabagjaan ri.
Ya, benar. Mungkin tuh mah kuring mau ningali deui anjeun Jaka. Oh, ya. Sok, pecahkan anjing peuli. Sok. Ngarah kuring bisa leungit di paningali anjeun. Ya, sok. Ini kalau lebih jelas ningali anjeun Jaka. Ya, Inggris. Teu kudu ciri. Mata kuring ngajak ka di sote. Kuring teh geunya tareka. Susuganan ieu pisan jalan pakadina pikeun urang adina. Jalan pakadena. Ya. Jalan pakadena siga kumaha maksud anjeun teh Jaka. Ieu tempat teh ngaranna pajaratan cinta. Can pati loba jelema nu apal ka ieu patempatan. Pajaratan cinta. Ya. Ceuk dongeng nama. Nu nyieun ieu tempat teh ngaranna Pohon Sirababu. Anu hirup di zaman Kerajaan Galuh. Naon alasanna? Kok Haji ngabangun dia pajaratan cinta Jaka. Kieu. Lantaran saenggeusna Pohon Sirababu kawin ka Sempak Wajah, manehna fungsi salingkuh jeung mandi minyak. Nah, Rababu kaduhu. Rababu sadar kana kasalahanana. Anu antukna manehna nyeun lobang di dieu. Pikeun ngurepkeun cintana ka mandi minyak sigana mah. Jadi, Ya, kamu kurang asup ke pajaratan cinta. ya. Hartina cinta urang bakal musnah. Urang coba aja. Beja nama sing saha nu hayang ngurepkeun cinta. Nya tinggal asup kana jero lobang. Hayu aya. Urang coba. Hayu. So. Thank you. Hayu. 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 Jaka, Ya. basa Pohon Sirababu. Salingkuh jeung mandi minyak. Ya. Nah aya sambungan caritana. Sambungan cerita siga kumaha maksudna? Maksud teh, nepi kumaha salingkuh Rababu Jaka. Oh, tadinya. Ieu deh. Lamun anjeun hayang nyaho, baru karena saling jeung minyak, Rababu teh nepi ka ngandeg. Ngandeg. Nah, saterusna budak-budak nu di ngaranna Bratasena. Lalakonna mah panjang keneh. Bratasena teh boga turunan anu di ngaranna Sanjaya. Jaya, Ya, Sanjaya. mun teu salah. Anjeun fungsi nyaritakeun. Ya. Kumaha hebatna tokoh anu ngaran Sanjaya di zaman Kerajaan Galuh Jaka. Nya. Anjeun kalintang di kaum tokoh Sanjaya. Ya. Malah anjeun fungsi nyarita Jaka.
bener. Lamun kuring muka budak anjir, bakal ngerenang saja. Ya kak, apa nanti minyak oke bisa kawin kata haji Babu. Tapi gini mereka bisa boga turunan si haji Babu ya kak. Iya, kuring malah mandi minyak. Jeung sabenerna mandi minyak mandi di Citara Babu. Manehna untuk ngalah nafsu. Cinta kuring ka anjeun. Disingga cinta mandi minyak ka Babu. Kuring mikanya anjeun. Kuring mika deudeuh. Mika cinta. Tak aya niat saeutik oge keur ngajejela diri anjeun. Ya kak, Urang kurang pencinta urang. Ayo. Geus. Ayo urang kurang pencinta urang. Sok. Anjeun asup di urang.